Ulah wani-wani orang Golkar ka imah. Bisa gitu be gerget jasa di jaban baheula kula maka partai Golkar teh. Pan cenah kiai kitu amat buat teh henteu ku ari mah leuwih jero. Guru aing hancur ku Golkar. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ulah wani-wani orang Golkar ka imah. Bisa gitu be gerget jasa di jaban baheula kula maka partai Golkar teh. Pan cenah kiai kitu amat buat teh henteu ku ari mah leuwih jero. Guru aing hancur ku Golkar, kawauh aing hancur ku Golkar. Kiai nu ku aing didambakeun hancur ku Golkar. Aing teh nyeri nu sabenerna mah ku tangkorak sia. Goblok meureunana. Penghancur teh. Kurang kumaha di Banten mun dihitungan aya 5 kiai besar hancur ku Golkar teh. Goblok da Golkar teh. Di Garut di ditu aya 2 kiai goblok da Golkar hajur. Bandung aya 3 termasuk salah sahiji babaturan kula ajur ku Golkar. Kuari ge ulah disangka henteu ngajurkeun da Golkar. Hendak besi boga tatangga nyana aya di partai Golkar palian. Gitu pokoknya agama iya ajur-ajuran ku Golkar mah kadang ku Cilisia pra kiai na ka Golkar boloon cek kiai aing moal ngaji deui cenah minggu hareup mah sobodo sia aing nita henteu ngaji ka dieu teh angan ku sia kiai ka ditu nu akur jeung Golkar sia tadi itu emang balener gitu kiai Golkar curig kabeh tah mah kunaon atuh sia sok batah teh pareum-pareum teuing masyaallah teu kudu dicaritakeun jelema-jelema di urang kiai nu asup ka Golkar ajur-ajuran santri arareueuh pangajian bubar sugih henteu pan nyana tinggal udeng-udeng we gede eta pan ajur ku Golkar teu karasa mentak gregetna ka Golkarna masyaallah mentak kula mah embung. Geus kamari geus ngomong ka babaturan. Si itu teh DPR Golkarnya ulah diajak ka main. Tapi nyana nyolonong mah atuh Allah saya nyolonong mah. Kan mun bisa ulah deui geus kan. Teh hayang wauh jasa jaing. Ieu mah bebeneran si pacar lalagan. Bos ya. Aduh, geus greget deh pokokna ka Golkar. Gitu baik. Tek mun aya calon di Golkar ulah dibawa ka ieu. Leuh cenah aing mah teu ngabutuhkeun ka kieu aing deui leuwih teu butuh ka sia. Sia teu butuh ka aing komo aing. Geus papegatan ti dieu keneh datang ka akhirat. Itu bae geus titik teu ngaku bae aing pokona. Deus sia aing teu ngaku ka sia. Leuwih ti heulaan aing teu ngakuna ka sia. Tibatan sia teu ngaku ka aing. Leh cenah sia mah sombong, aing kajeun sombong pelebah dieu mah. Embung bae pokona mah. Sebab kiai-kiai guru-guru aing jeung kawawu aing ajur ku Golkar. Sedih ieu hate. Uta tadina aya pangajian, rusak pangajian aku Golkar. Tadina boga santri, endeu kumaha atuh ngadoakeunana lamun geus ngadahar duit Golkar we sarua jeung dikulub. Beuk kabeh duit Golkar ku masyaallah. Eta mah geus duit Golkar mah meureun seuneu jasa meureun nya. Seuneu jasa meureun. Cenah kieu ngaji ka dinya ieu perlu ieu. Aing kan teu neuleunan naonna urut nyanana tah sabaraha kiai emang teu sedih gitu. Bu muridna jara di kiai ku ari di Tangerang baheula didatangan ku tangkorak Golkar eta ya Pandeglang aya 2 di Tangerang aya 2 5 kabehna Serang hiji. Seku dicaritakeun ngaranna. Masyaallah, pengajian gede santrina ratusan. Komo nu leutik mah teu kudu dicaritakeun tah mah, geus paeh jasa tah mah. Eta mah nu gede tah mah nu 5 mah, nu leutik mah tah mah wujud Kang Adam kuari teh. Sarua jeung kamang-mang we tah mah. Lelempangan teh kitu. Aduh, pan tiga sedih doang urang. Aduh, ieu teh kiai elmuna ka mana, korepna ka mana. Saha nu ngancurkeun Golkar. Mantap ke otak pikir atuh sia kunaon asup ka Golkar heran aing mah. Idih.
Ikir cerita napak tilas baheula sarua kuari ge leuwih jahat malah leuwih bener. Sakali deui besi aya buka tetangga anu suka Golkar ulah diwawahan. Kalian. Barang si analian maka aing bae deui. Kita ku kiai cenah. Kalian ge lain jelemana. Kalian ge kalian pangaruhna ulah milu maksudna. Jahat jasa. Ieu kuari anu ngancur-ngancurkeun negara urang Golkar coba ge. Koruptor-koruptor teh anu tatarina timbul di Golkar, pindah doang ka partai ieu, partai jelemana mah atuh Golkar. Eta keneh. Pilkada sing hade nu rapih jelema nu ngosok bake kopiah pilih asana ye kuari geus kadanya ieu mah rake kopiah bae mancrit ujianna kopiah. Ulah konde atuh masyaallah. Jeung ulah di Golkar tersep. Ngaji naon gara ieu kuari. Aduh Gusti Allah. Ilam yakhtar andai kata ieu budak teu milih indung atawa bapa ketika pepegatan Zaid jeung Sarwiti ieu anak nu ngaranna Khalid teh milih ka bapa henteu milih ka indung henteu ai tadi mah milih ka bapa bikeun ka bapa milih ka indung bikeun ka indung mun milih kaduanana koclok kuari mah teu milih duanana mafhum tinu tadi kumaha lamun eta Khalid teu milih ka bapa teu milih ka fa ilam yaktar fal ummu aula bikeun ka indung lantaran indung mah leuwih deudeuh jeung leuwih nya. Wakila tapi cek sakaol mayukra'u dikocok bae diundi bae eta ki Khalid teh di antara indung jeung bapana mana nu kaluarna mun nu kaluar indungna bikeun ka indung mun nu kaluar bapana bikeun ka bapana lantaran nyana teu boga pilihan kudu dikocok kabeh adil sebab mun dibikeun ka indung bae tetep bae di bapa aya nyungkelik mun dibikeun ka bapa di indung aya nyungkelik geus supaya adil. Nah ieu dikocok bae mana nu kaluar teh bikeun budak kadinya jang ngurusan teh lain sakadar ngurusan ngising jeung ngisangna dahar jeung bakena lain tapi masa depanna ieu budak ngadidikna kena bisaeun maca Quran kena pahameun bab agama eta masa depan etalah nu paling penting teh di mana ieu budak teh. Kuari geus aya di bapana ngaran Zaid atawa di indungna ngaran Sarwiti cuman walau aroda ai praktea boga maksud ahaduhuma salah sahiji di indung bapana saparo hajatin kana ngalancong hajat boga kabutuh dek ka Singapura ieu teh boga kabutuh dek ka Malaysia boga kabutuh dek ka Surabaya sedangkeun ieu anak teh aya di bapa ta eta anak ulah diantepkeun lantaran nu dimaksud teh ieu supaya terurus kanal waladul mumayyiz wa gairuhu ma'al muqim hatta ya udah bikeun kadu mukim teu ka mana-mana datang ka balik deui. Khalid milih ka bapa atawa Khalid dikocok antara bapa jeung emak teh nu kaluar bapa geus kuari aya di kawasan pengurusan bapa aiprak menang sebulan atawa 2 bulan bapana boga kabutuh erek ke luar negeri ke Malaysia ka eta teh si budak ulah diantepkeun dikeun ka indungna nu henteu ka mamana datang ka balik deui sabaraha bulan teh bapana saya di Malaysia ternyata 3 bulan balik di Malaysia karak cokot deui atawa indungna di indungna ieu teh budak teh ku ari teh indungna walawa weuleuh da ditinggalkeun ku salakina nu neangan maisha teh sulit jasa di pabrik di urang teu ditarima di Jakarta teu ditarima
sedangkan kebutuhan mah aya keur dibuka ku ari masalah TKW teh di Korea di Thailand. Nah ye manehanana daftar ka ditu ka Thailand, anak ulah diantapkeun bikeun ka bapakna pengurusan anak nyanana bleng ka Taiwan, ka Thailand atawa ka Tai. Bangsa kari itu bae Taiwan, Thailand, Taipei. Gitulah carana supaya ulah terbengkalai. Jadi budak teh boga perasaan aya nu ngurus, masya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma